Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tebang dangudinya sereng simkuring Mang Nanang. Ayo urang neraskeun di ngadongeng dina judul si Jaluk Hayam Gaib. Wilujeng ngadangukeun prung. Ayeuna mah urang kocapkeun sabulan ti harita. Acara ngadu hayam di tiap lembur teh beuki rame pun kitu deui di alun-alun Kadipaten Salaka. Atuh kiwari mah loba pakalangan di pilemburan teh. Tiap-tiap anu baroga hayam adu mah pada hayam. Hayamna teh nepi ka tembus ka Kadipaten Salaka. Papakalangan aya di alun-alun. Nya kakocap aya sababaraha hayam anu geus kasohor juara wae. Can ngalaman eleh. Nepi ka boga hak bisa diadukeun di alun-alun Kadipaten Salaka. Pikeun yang hareupan juara bertahan nyaeta si Jalaprang jeung si Belut kitu deui pamilon ti lembur-lembur sejena. Eta hayam teh diantarana wae nyaeta si Jelug hayamna si Tarman. Geus pada apa kapanan si Jelug mah juara bae di lembur Cihonje teh mangrupakeun pakalangan anu gede. Kitu deui si Jargem hayamna Bahsuta jeung si Perneka hayamna Darjan jeung hayam-hayam anu sajena anu geus kakocapkeun hayam anu unggul jeung kasohor. Ayeuna mah urang caturkeun si Tarman keur ngarobrol we ngariung di warung Birum Siah. Dirinya teh aya si Kudil jeung Ki Banawa. Lain jang, kula teh meunang pangulam ti pihak utusan ti Kadipaten ye. Ceuk Ki Banawa bari caritana teh ka si Tarman. Nah, pangulam naon atuh? Nah, aya acara deui di Kadipaten atuh. Puguh ke kieu jang. Kamari teh kula teh kadatangan ku utusan di Kadipaten, teh kita utusan teh ngundang ka si Ujang nu boga si Jalug. Nah, kumaha kitu buat ngundang ka si Jalug atuh? Ih, nya khusus imang ngundang teh ka Ujang pikeun ngadukeun si Jalug di alun-alun Kadipaten. Nya cenah dumasartina panaluntikan pihak Kadipaten anu di tiap kalangan aya di lemburan yan hayam Ujang salah sahijina hayam anu layak pikeun miluan ngadu hayam di pakalangan nu aya di alun-alun Kadipaten jang. Ari kitu nama kapan si Jalug teh juara wae can aya anu ngalehkeun puguh we atuh ngadenge kitu masih Tarman teh mah dibungaheun. Itu di Birum Siah jeung si Kudil manehna ge milu atoh. Aduh, nah laras eta teh. Ih nya Ujang piraku atuh Ki Banawa ngabohong. Kapanan tangtu utusan teh datangna ka Ki Banawa. Sabab kapanan Ki Banawa teh pupuhu di acara ngadu hayam di lembur urang. Bener jang kitu pisan. Eta pangulam teh datang ka kula. Geus pada nyaho kula teh salahku pupuhu. Aduh, pucuk dicinta ulam pun tiba-tiba atuh. Waktu nu ditunggu, wanci nu dianti, nu diimpi-impi kiwari tereh jadi kanyataan atuh. Si Jelug bakal miluan di pakalangan Kadipaten atuh. Iraha tah acarana eta teh Ki ceuk si Kudil meru mairan caritaan. Acarana mah poe Minggu jang nya 2 poe ti ayeuna sabab acarana bakal dilaksanakeun poe Mingguna. Tah pokona mah kitu si Jalug teh menang pangulam tangtu bae bakal diadukeun jeung hayam-hayam unggulan ti lembur sejen. Nu sarua menang pangulam oge. Gitu deui pastina bakal diadukeun oge jeung hayamna Kangjeng Adipati Suryalaga
jeung Kanjeng Adipati sudah dipelajah teh geuning si Jalaprang jeung si Belut utang tuh bakal jadi juara bertahan kapanan cenah nepi ka kiwari ge can aya nu ngelehkeun salila diadukeun jeung hayam-hayamna para gegeden gitu. Nah Kanjeng Adipati Suryalaga teh kiwari mah ngamenangkeun pikeun sakurna rahayat anu baroga hayam adu pikeun diadukeun jeung hayam maranehanana jang. Hehehe, alah tak kitu geuning Kang, uing milu bunga we. Mudah-mudahan tah si Jeluk teh bisa unggul. Lamun diadukeun di ditu teh jeung uing teh panasaran. Pokona mah hayang lalajo lah, hayang nyaksian si Jeluk daru ngalawan eta si Belut jeung si Jalaprang tah pokona mah anu basa disaksian mah hebat. Tapi uing yakin si Jeluk bakal leuwih hebat. Nya heueuh atuh. Bandungan wae ku si laing kurir. Nya Kang lah nya. Uing pasti milu lah. Bobotohan si Jeluk. Aret atuh harita si Tarman ka Kibanawa bari terus tumanya deui. Mohon nuhun pisan. Kibanawa tos ngawartosan ka sim kuring atuh. Mugia wae dina waktosna ngiring jajab ka itu atuh. Ih, nya pasti jang. Lain kula wungkul tapi sakabeh warga Lembur Cihonje oge anu harayangeun mah ka itu pasti ngilu sakur-sakur anu jagjag nu kaduga pasti bakal milu ngadukung, pasti bakal ngabobotohan ka si Jeluk. Nya pastina oge jadi hiji kabanggaan pikeun urang khususnya mah urang Lembur Cihonje. Alah Ujang, impian Ujang teh bakal jadi kenyataan. Ibi mah yakin teh si Jeluk teh bakal unggul, bakal kasohor ka mana-mana Ujang. Mudah-mudahan we tah hayam Adipati teh nya bisa eleh ku si Jeluk. Anya atuh bi pidoana wae atuh. Tapi kuring mah boga kayakinan si Jeluk teh bakal bisa ngelehkeun si Jalaprang jeung si Belut jeung deui pamiluan-pamiluan sejenna atuh. Hanya pokona mah kitu we jangnya. Kula mah rek langsung mulang wae teh. Dapu gua rek ka sawah rek moyor ya. Kontrol cai. Hari geus nepikeun amanah mah. Bapak mah rek langsung mulang. Cek Kibanawa manehna teh rek langsung wae ka sawah. Mohon atuh mangga. Enggal-enggal jung teuing atuh. Aye nya ke heula atuh tong ka anggi ayeuna. Sok tadi sambil heula ngaleut heula atuh. Nya geus bareg buku ge ye. Nuhun we nya tah kula rek ini teh. Cek Kibanawa manehna mah ngaleos ninggalkeun warung satutasan nepikeun amanahnya ta ulama di Kadipaten Salaka. Atuh si Tarman jeung Berum Siah mah kitu deui si Kudil. Terus we ngarobrol mani uplek pisan nya utamana mah ngabedamikeun rencana atau rarancang ka Kadipaten. Hiji kabanggaan jeung hiji kahormatan pikeun si Tarman mah sabab manehna teh bakal miluan kana eta acara. Mungkin ngalobrol teh ngeunaan hal uleman di Kadipaten lain si Tarman wae. Tapi sakur-sakur jalma anu aya di Pilemburan anu meunang pangulem baroga hayam adu nya anu sejenna oge salah sahijina nyata nu aya di Lembur Cijeruk nyata Bah Suta. Salah saurang nu boga hayam adu anu nalah si Jargem. Manehna teh keur ngobrol we jeung nu jadi minantuna. Laksana hayam abah teh si Jargem menang pangulem bisa miluan diadukeun di pakalangan nu aya di alun-alun Kadipaten Salaka. Ieu teh hiji kahormatan jeung kabanggaan jang abah mah jang. Ih, bener atuh Bah. Abi milu bunga lah. Temu Bah sadaya ieu abi milu ngurusan si Jargem teh Bah. Anya teh telah tembus oge nya lah. Ka ditu aya pangulem. Nabi yakin Bah lah si Jargem bakal unggul.
Nepi harap mah bisa ngalehkeun hayamna Kangjeng Adipati we eta anu kabejakeun cenah jadi juara bertahan. Ceuk Odo minantuna Basuta. Nya abah ge miharep si Jargem teh bisa ngalehkeun si Jalaprang jeung si Belut. Anu ku urang kapan geus kungsi kasaksian kahebatanan teh. Tapi lain perkara enteng lamun hayang ngalehkeun eta dua hayam mah. Kapan hebat. Boga kemampuan anu luar biasa. Abah ge nyaho. Eta dua hayam teh lain hayam sabong urang jang. Nya bah. Tapi kapan hayam urang oge si Jargem lain hayam biasa bah. Kapan tisaprak diasuh ku aki kuring nyata aki ucup. Kapan jadi hebat hayam abah oge. Malahan abah nu ngelehkeun ka ayeuna. Aki kuring teh atuh ki ucup pikiraneun bah. Geus kasohor. Bisa nyieun mangrupa-rupa benda pusaka anu ngandung tuah kasakten. Nya tapi tangtuna oge Kangjeng Adipati oge mata hayamna harebat tangtu boga pamuntangan mangrupakeun dukun anu sakti leuwih alus beureunan batan urang anu muntang ka aki ucup. Si Jargem oge adikeun ukuran di pilemburan mah anu dibantu ku aki ucup memang can aya nu ngelehkeun. Da geuning, di lemur teh kiwari oge. Nu baroga hayam teh pasti manehna ge baroga pamuntangan. Beuki dieu, beuki loba. Nu baroga hayam dieusian ku kakuatan. Pada hayang unggul, hayang juara, hayang tembus ka kadipaten. Dari kiwari teh alus-alus dukun. Dan bae keur ukuran di lembur mah. Aki Ujang teh memang hebat. Nya bah. Tapi aki ucup teh hebat. Santang tuh can karuhan. Eta pamuntangan Kangjeng Adipati teh bisa ngalehkeun aki ucup. Saya tahu kapan geus kasohor. Barang pusaka oge jadi mibana tuah kasakten anu hebat. Kitu deui ka hayam urang. Hanya kapan aki ucup oge daek sote ngeusian kekuatan ka si Jargem. Pedah we ningali abdi bah incuna lamun sakonyong-konyong di penta mah kudu sejen bungeun. Yang kapan ka abi ge mimitina mah teh daekeun. Eta cenah bisi disalahgunakeun hayamna bisa dipake judi. Tapi untung we si aki teh percaya ka abi bah. Bener. Lain iraha bah. Acarana kitu. Acarana mah poe Minggu Jang. Lamun kitu mah ya keneh waktu bah. Nah kumaha kitu. Kumaha mun memeh ka itu urang nepungan heula kasih aki bah. Nah rek naon kitu nepungan kasih aki. Ari abah nya urang penta we kasih aki. Sangkan si Jargem teh ditambahan kekuatanana. Kapan ngarah leuwih kuat sok komo rek dibawa ka itu ka kalangan di kadipaten. Tang tu musuhna teh leuwih kuat. Lain bantrak-bantrakeun. Hanya pang-pangna mah eta we hayam Kangjeng Adipati. Jeung deui cenah ngadenge beja. Kapan ditatar pilemburan oge aya hayam anu hebat ngaran si Jelug. Bener. Tong baru ngalawan hayam Kangjeng Adipati kapan cenah si Jelug oge di lemur Cihonje. Eta teh hayam anu hebat, anu luar biasa. Dan aya anu bisa ngelehkeun. Nya matakna kudu dibawah ka aki ucup. Kudu dieusian deui tah. Si Jargem teh ngana leuwih hebat. Urang olo we kasih aki. Sangkan jadi hayam anu pilih tanding lah. Alus. Nya hayu atuh erek irah ka ituna. Wah dilelakeun bah. Wang ka itu ayeuna we lah. Reung sase. Sok atuh beja heula ka si Nyai. Sikeun dedepeun atuh geus kitu mah. Eta Jang Odo teh beja ka pamajikanana. Haji Eni anu keur aya di Pawon. Ni akang rek ini telah jeung si Abah. Rek nepungan ka si Aki. Nya bade naon kitu nepangan ka Aki Ucup. Ya perlu pokona malah. Kapan
Jadi kudu nyaho yen si abah teh hayamna aya pangulem eta si Jargem pikeun ka alun-alun ka Dipaten diadukeun di ditu jadi kudu dicece heula lah kudu desian deui ku Aki Ucup. Kanten si Jargem teh kenging pangulem kitu Kang. Nya atuh ari bade ka Aki Ucup mah mangga kan moal tuang heula atuh Kang. Engke deui lah can lapar bukunyi akang initnya cik eta Odo hari geus bebejakan nu jadi pamajikanna mah da bae atuh duanan teh anu mampah rek nepungan Aki Jang Odo anu nalah Aki Ucup. Ati Aki Ucup teh boga keahlian da ngesian barang-barang pusaka ku kakuatan gaib nepikeun ka boga tuah kasakten nya ku dioloku nu jadi incuna eta Aki Ucup teh daekeun ngesian kekuatan gaib ka barang anu hirup eta ka hayam dua nanti lempang kebat kebenaran cicing teh di lembur nu rada anggang di lembur eta Cijeruk kira-kira wanci pecat sahabat dua nanti geus tarepi kapadumukan Aki Ucup imahna teh rada nenggang tinu sejen tapi oge bah ayo tuh ikana mah sakit teh aya kawas anu keur sasapu cek eta Jang Odo ayo urang ka itu sampurasun cek eta Jang Odo hari teh atuh Aki Ucup anu keur sasapu di pakarangan teh nemalan rampes geningan ilaing euy Odo aya naon sia teh babarengan jeung mitoha maneh sagala rupa jeung deui eta ngelek hayam euy ngahaja abi datang ka dieu teh jeung Bapak Mitoha ya perlu ka Aki muhun ngahaja dong ka dieu teh ya kepergian ka Aki nah aya perlu nanaon tek menta pusaka ilaing duaan teh sanes abdi teh bade nyuhunkeun desian di ieu hayam ku kekuatan muhun kekuatan gaib anu leuwih hebat nyata kitu bener mugi we Aki teh karasa daek lah ngesian pangesiankeun di si Jargem hayamna pun mitoha ku kekuatan anu leuwih hebat pokona mah Ki lah nah teh cukup ilaing teh kapan basa eta ke kungsi desian ku dewek teh nah eta hayam teh atawa kumaha euy lain eleh Ki tapi si Jargem teh kapanan sepuguh eueuh nu ngelehkeun juara di lembur mah nya di pakalangan di pilemuran mah geus eueuh nu ngelehkeun lah pokona mah nomor hiji lah ku kituna menang pangulem menang pangulem di mana di polisi desa nah sia teh judi suka mana wae si Aki mah lain menang pangulem di Kadipaten sabab di Kadipaten teh aya acara pakalangan ngadu hayam anu gede anu nya si Jargem teh diulem sawa juara bae pikeun diadukeun di ditu tah pokona mah jadi singkatna we Majang. Nah rek hayang kumaha kitu tah geus we atuh ayeuna mah arah supula ka jero euy parugu ngobrol di luar mah nya da kitu mah Aki atuh lain teh tadi diajak ka jero teh kalah ka ditanya panjang lebar heula si Aki mah aya sini nih jero Ki nya aya sini nih mah ini maneh mah tadi teh keur ngabulaeh we nya Pak heueup ka jero heula Jang tadi geus kitu mah Basuta jeung Jang Odo teh rasup we ka jero bener we kasampah ke jero imah teh sini nih mah keur ngabulaeh atuh ningali kadatangan nu jadi incu dan dibarengan ku mitohana sini nih teh balik kaget aya saha taun teh Kang Ucup eta mah kawas incu nini geuning puguh geuning incu maneh si Surcup
baturan ku mitohana nya arek naon ka dieu deui eta bari mamawa hayam taun teh nya moal salah deui rek muntang tulung kada akang yang diisian di kuatan cenah hor jadi incu aing teh resep ngadu hayamnya ih lain incuna incu maneh nu resep ngadu hayam mah tapi mitohana oh kaya sok we atuh ka jararo titah ka jararo ih kapan ieu ge geus di jero geus aya di hareupeun urang dasar mata teh geus bolor oh ih damang ni yuk wing odo ya ka dieu jang sok ka jararo cenah maneh teh rek kesian di hayam anu hitoha maneh kitu hanya nih lah gue menang pangulam di kadipaten kapan hayam hitoha teh unggul menang wae di lembur mah pangulam rek diadukeun di alun-alun kadipaten entakna ka dieu teh yang diesian lae ku si Aki ngara hayam teh beuki kuat sabab musuhna teh tangtu lain bantrak-bantrakeun sabab dipiharep sangkan eta si Jargem teh juara tah kitu nya jadi kitunya sok atuh ka itu cek eta sini ini manehna mah ngabulai dewe nya Pah tapi gua ari panonna mah geus kurang awas ya we orang ka itu ngobrolna itu di ditu tuh ngarambarna geus kitu mah ge tiluanana Dariu pok harita teh ta Aki Ucup teh tawanya deui tah jadi kumaha ieu teh hayang diisian ku kakuatan kumaha maksud teh nya hayam abdi teh yang diisian deui ku kakuatan anu hebat lautang tu lawana teh teh di ditu talangkung karuat nya mugi we Aki teh kersa diperedih ku Jisim abdi sangkan si Jargem teh ngandung kekuatan anu leuwih rongka nyari tujuan rek diadukeun mah di kadipaten Aki ge ngilu bunga we teh lah tuh mubah diisian kekuatan ku dewek teh ngan engke kumaha tah lamun geus meunang di ditu nyatang tuwe ari tos kenging di ditu mah bakal kasohor terus keluar kenging hadiah anu ageung ya kadewe tong poh kadewek euy nya moal hilap moal atuh si Aki macana naon geus minta buruh lah pokona mengisian dah si Jargem teh kekuatan anu hebat ki sakan eueun ngelehkeun lah kapan Aki mah bisaan barang paeh oge pusaka sakitu hebatna desian ku Aki ayeuna mah hayam tah nu hirup kudu jadi hebat wah pikeun ka paeh lah nyari percaya ka dewek mah heug bae ku dewek bakal dieusian deui ari tujuan arek diadukeun ka itu mah kan amat we ulah nepikeun ka jang judi euy nyan teh atuh henteu jang judi mah jang pertandingan ki kana mah hadiah nangis gede lah yang bakal kasohor kita kepanditaranya kita si Jargem cenah juara hebat euy diurus usaha cenah pijakeun we ku Aki Ucup gitu Aki Ucup kapan Aki ge kabawa kasohor bener jang bener dah kapan tiheula teh ku Aki teh desian ku kekuatan gaib jang kawasa kumaha we ngeusian darang pusaka tapi lamun hayang leuwih kuat eta hayam teh kudu mibanda pusaka kumaha maksudna uing mah teu ngarti ki mibanda pusaka kumaha kapan kekuatan gaib geus puguh aya dina jero eta hayam ngan bae eta kudu hayam teh kudu mibanda pusaka gaib anu aya dina awakna ngarah hiji mangsa bisa dikaluarkeun lamun keur nyang hareupan musuhna har kumaha kitu teu ngarti uing mah pira ku aya hayam nyaka pusaka nya kumaha nyakana kapan teu boga leungeun
Iya. Ya lain dicekalanku leungeun da ieu teh. Engke pusaka eta bakal kaluar euy. Lamun diperlukeun mangrupakeun sanjata rahasia. Ya pokokna mah serahkeun kumaha akilah. Sanjata rahasia, rahasiahan oge. Penting mah si Jahargem teh kudu hebat. Dan kira-kira sanjata naon da ki? Keun we. Aki boga keris leutik. Letik pisan sagede cingir. Anu di ngaranna nyaeta pusaka emas ruminten. Eta pusaka teh memang tina emas. Eta pusaka keris emas ruminten teh bakal diasupkeun kana awak si Jargem. Oh, sangkaan bisa dikaluarkeun. Lamun yang harapan musuhna keun we da waku katingali ku Juru Lalajo mah. Nyalah percayalah kaki mah gitu mah beka tuh kumaha carana nya dagoan we sakedeung da ayeuna mah waktosna set gede urang teruskeun deui da wae isukan euleuh mitra wantuosna parantos teh nya kapan deui nya sagala urang tuna jajar carita si Jaluk Hayam gaib duke ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna atuh manganunkeun tina sadaya paratosana hapuntenna tina sagala kakiranganana malah mendarjantan hiburan wae tiasa ngahibur baraya di mana wae ayana. Atuh tong hilap di like di komen oge tong hilap di subscribe mitra di subscribe-nya habis ngarojong kana channel Emang supados Emang tetap eksis ngahibur baraya di mana wae ayana. Atuh Emang sagalana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.